Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapangkeun wasta Abi Ana Santika di kelas 10 IPS 5. Abi bade ngadongeng tentang tukang karedok jeung masinis. Hiji poe Mang Udin nu sadi dinten dagang karedok. Alhamdulillah pas waktu nincak kalohor daganganna tos seep. Kaleresan Mang Udin teh aya di sisi rel kareta nu rada sepi. Ah sakalian weh urang ngumbah piring di dieu tuluy balik kitu saur Mang Udin na najero hate. Akhirna Mang Udin ngaluarkeun jojodog sareng ember nu pinuh ku cai. Tuluy geuk weh diuk bari ngumbah piringna teh dikumbah tuluy digibrig-gibrig sangkan sisa caina garing ka bawa angin. Kabeneran piring nu terakhir teh nu dikumbah teh warna beureum. Eta piring dikumbah digibrig-gibrig oge siga nu lain. Pas pisan pas Mang Udin ngagibrig-gibrig piring warna beureum eta aya kareta nu datang. Si masinis nu ti jauh ninggal aya warna beureum digibrig-gibrig jadi reuas da sangkan aya tanda bahaya. Atuh dikerewel weh eta rem karetana nu ngerem kalawan tarik nepi ka panumpang rareuwas. Kareta eureun pas pisan di payunan Mang Udin. Si masinis bari nololkeun huluna nanya ka Mang Udin, "Aya naon Mang?" Mang Udin nu teu nyadar piring beureumna disangkan tanda bahaya. Kan ngajawabna pondok, "Teu aya nanaon, kantun bumbuna hungkul." Sekian.